saumur ibadah ayah MC hadirin hadirat sidang Jumat rahimakumullah ittaqullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam. Wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluhu khairul anam. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal hadirat. Ittaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Allah Jalla Jalla Idza qara'al Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Wa qala ayatan innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalik. Waqala jalla wa ala aydan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Waqala aydan as-salatu ibadatun wa man aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum da'una kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaya jamaah urang ngadungan barudak tong lolobatan barudak caralik rek belah itu rek belah dia ai. Pangjagakeun dirinya barudak rek sina calik rek sina ka belah hanap tong perlakanti budak saha eta. Warena tukang dagang sementawis bisa kita nu balanja ke dagangan mah dibeakeun ku panitia rek dibagikeun, insyaallah dibayar ku panitia. Tabrakeun kapal panangan urang doa heula ka Allah, tuturkeun lafadan bacaan zikir. Pamunut ulah yang merek handphone, ulah yang chatting, keur ngadoa, keur ngajieun zikir ulah yang chatting handphone. Kapunten sementawis menuju ruang leueut. Nyesep lihatlah sekedap barudak ulah yang nyempangan, tuturkeun lafadan bacaan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad
alaihi salam. Salajengna amin ya rabbal. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahma alamu bihi kaifa najika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna minka faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rabbi zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bi husni sawti wa ni'mati hatta sami akhirati yasdari wa tanfiqul bihi walau kana qasyal qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya latif wa bi lutfika ya latif annal hamda wa ni'mataka ya latif wal mulka la syarika laka ya latif ya latif ya latif. Allahumma bismillahi ala nuri nurun ala dhil ladzi khalaqa nur anzala tawrat ala jabal tur fi kitabihi mastur alhamdulillahi bil ghina'i madhur wa bil wajhil masyhur ala sarra'i wa daril maskur alhamdulillahi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladziina kafaru bihim ya'dilu kafa ya'an surha min insiqa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya qayyum Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyyul 'aziz. Allahumma innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma hadan nahar naharuka wal ibadu ibaduka waj'alna lisana sidqin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Menjadi alamin bismillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimin wal muslimat. Bapak petugas ulah yang mengakali mesin alarm liwat kebelah dia ya. Kayak melibatkan dia langsung ditewak. Ayuhal musyahidun al-kiram rahimahumullah, Duyufur Rahman, Duyufur Nabi, para tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hadratul Mukarramin, para muklim, para kiai sadaya, para kanjengan, seorang khadimul ma'had, Dewan Kemakmuran Masjid setempat, Bapak Ketua, kesibukan Pak Besar, Bapak Guru, Bapak Yaya, ya terbiasa. Batawi tarya singkan yang Yesua singdama sadayana singkan yang Yesua singdama. Alhamdulillah ibu-ibu ketinggalingan semuanya sangat bercahaya. Lawak abin kira gitu. Ya mata bicara wakara ibu amin teh pada kieu kamari nu dikubur maot. Aya dulu udah ngomong baik nah, kabari teh nu cahayaan bener teh mata kayak kebelas ya aya ngomong. Waka amin amin dengar dituturna disebut bercahaya atau misadayana amin. Pamanlin ka paus pun bercahaya. Ka ibu ini pun percaya amin dari kabeh teh heula. Muga-muga cahaya kasolehan sadaya jamaah muga-muga sing timbul ke Allah. Amin. Eta mah bener ini. Hadratul Mukarramin, para kasepuhan sadayana pun lanjut kan aden bagi sadayana Pak Masa Bapak Kubu teu ieu dulu kepanggih teu ieu nya urang rancak kalau sore Bapak dulu teu rancak kalau para panggih Kang Bana panggih oh gini Bapak bahaya teu rancak kalau teu sing gininya. Alhamdulillah ibu jeung bapak ge dulur sim kuring dunia akhirat insyaallah. Malahan sim kuring ngaduka sadayana sing ayat sing jadi keluarga Allah. Amin. Amin. Keluarga Allah teh nu kumaha? Apa teh keluarga Allah? Saha keluarga Allah? Tuh, sieun doa amin amin. Hayang apa keluarga Allah? Lamun hayang jadi keluarga Allah ngan syarat aya syaratna hiji. Lamun bener hayang jadi keluarga Allah mangpun kurang leuwih 11 poe deui kurang rek hadir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan naon? Terus nyawan kabeh bulan Ramadan bulan puasa mah atuh. Bulan Ramadan teh bulan atuh eta mah bulan leutik nyaho. Pembakaran. Ramadan artina Ramadan naon? Pembakaran. Hah? Pembakaran Pak. Bulan Ramadan teh bunga mama abdi mah darek meuli baju lebar. Wah, biar barang eta.
Kamu kan saya lepat. Hamdan teh pujian sangat luas, seluruh puji. Wajan teh tina fa'lan. Santri mapal wajan fa'lan, wajan itu ukuranana. Fa'lan itu satu wajan, satu ukuran, santri menteri gitu ya. Satu ukuran kata kalimat di dalam musyarab yang menunjukkan arti menyeluruh. Hamdan, semua puji gitu. Gupron, maha lautan hampura gitu. Naon deui? Rahman teh kasih sayang yang sangat luas. Ramadan, hadiahna sorban tadi cek Pak Guru cenah Pak Guru kajian anu bener ngajawabna dijikeun ku aing sok gratis. Lah sok jawab heula. Ramadan teh naon cenah? Oh bunga. Astagfirullah. Gusti. Bercahaya. Barudak sekali kayak tambah lapangan barudak budak saya atau kayak dulu lapangan sih. Budak saya tak. Parjakan. Damokeun ku sadaya. Hapunten muka suhud damokeun. Ramadan teh wajana teh fa'lan. Ai hartina Ramadan teh duruk. Siapa? Tudurukan. Hangus. Jadi bulan Ramadan, enggak bulan Ramadan teh bulan. Itu bulan tudurukan. Ya Allah. Panas. Maka kabali dia rombongan telah datang, bro. Sepatur ke tadi. Bakar, bro. Sekali deui Ramadan teh hartina teh kabakar. Juru. Punten. Ramadan sangat luas, sangat menyeluruh. Jadi bulan Ramadan teh bulan pembakaran. Bulan hangus. Mana. Mau nyeri tengah ningali ka mama tengah deui. Moal. Pada dia tuh pada soal. Halus landakan panghalupna diu halus. Ulah sok nurutan bapak-bapak ijumahan. Sa tadi sambutan. Bapak, iya kan Bapak MC. Hadirin wa hadirat sidang Jumat rahimahumullah. Dicilai catar Bapak Ustaz. Bikang oge Jumat. Gambar bener-bener banget aing. Saumur hari bakal ayah MC hadirin hadirat sidang Jumat rahimahumullah intakullah kapake lagi mama mekot heula ari di Mekah lamun poe Jumat awewe Jumahan entong lamun di Madinah awewe poe Jumahan entong terus awewe sholat ban ka masjid awewe mah tong Jumahan miluan Jumaah gitu. Maka tadi sidang Jumat rahimahullah halus ada saya desa hebat buat baju aku Ahad saumur ayat khutbah Jumat coba dihampura usaha itu batal tadi aku tentu kasubun rausan teh menuju khutbah nah makan nyokapnya lantah seperti dia ya hadirin anu sami-sami hadir
sami hadir. Aya kasih kelima kegedeun Ustaz. Mama nir nyebut puji syukur kehadiran Allah. Ai tadi pan aing alhamdulillahirabbil alamin. Ngan ku aing teu diterjemahkeun. Siap. Pak Komandan. Bansar datang lihat tadi ayah bansar cadangan. Itu sudah dulur aing. Mau cerita tapi malah kerja di bansar kerja di dulur mama baik. Aing awal aing kamu bisi ayah khotib Jumat. Itu sana dudukan kali itu dudukan sate itu nyarga itu. Dasar kenyalitakeun bulan Ramadan bulan dudu maka ayeuna aya nu dudu darek nyambut bulan mana cari sakit bisa mengajarin baru kalah yang pengawal dulu aja kalau usah dulu aja kalau usah enggak ngeliat cara-caranya di hadapannya bukan mama dia masih pengawal gue ada yang apa yang buta hijau di pengawal seumur pengkelut cari dengan di darah dia bisa letak kena mana jadi aja ditinjau kanan naon dia lain dia oh dikecrok kange kecrokan khotib Jumat diwankeun khotib Jumat Bapak MC kali saya hadir ayeuna itu kali Bapak Duta Cangkrang tiasa kajian kamu muga-muga sifat tiasa hadir sadaya amin. Dapat ngomong gitu untuk mandi karek balik itu aing sirah di otak kene. Baik, tinggal yang nyebut mah di otak badannya. Kembang. Terus gerak itu di gunung aing aja. Dosa siap lain diduruk kabeh. Cek bulan itu mau kali diduruk boleh gerak-gerakkeun heueuh da diduruk mah di bulan Bakso, geus lah. Ini kerajaan heula Ramadan heula. Ramadan heulanya urang takbir tahir ditarik di beton. Kirang langkung 11 dinten deui, duka 12 dinten deui kumangke we. Kangge Islam Muhammadiyah cenah leuh. Kangge Islam NU cenah kemis, kangge Islam KTP mah kumangke we. Da Islam KTP. Bulan Ramadan bulan penuh rahmat, bulan penuh barakah, bulan penuh ampunan. Terus gitu. Kersaha eta teh bulan Ramadan bulan penuh barakah, bulan rahmat, bulan penuh ampunan teh kersaha. Pamain baca timur handphone, terus tunda handphone. Katingali ku aing minta tolong batu oge, tunda handphone. Apa nggih ku aing ngorek handphone? Kecuali rekam. Tunda ngorek handphone. Badungan, mungkin bisa gagal paham. Punten, bulan Ramadan bulan penuh rahmat, ampunan, bulan penuh barakah. Kamu saha? Kamu saha? Oh, kang ngalaksanakeun puasa. Jadi anu hebat teu puasa teu meunang. Nu geuring teu puasa teu meunang. Alah. Bulan Ramadan bulan penuh rahmat, bulan penuh barakah, bulan penuh ampunan kang saha? Muslim, anu berpuasa muslim loba kabagian salah kangge umat ngurus muslim ke Islam semua wae ngomong kamu saha tinggal mama ini rek nyawer iya orang sawerkeun dipantau lain aslina diawurkeun duit segala loba hari simat dialungkeun susu Indomel mungkin dialungkeun teh kotak mungkin dialungkeun duit teu mulu cicing mah ngahuleum kabagian saweran mah nah beuteung kabagian saweran teu mulu teu mulu aliman teu hayang teh jadi bulan Ramadan bulan penuh rahmat ampunan jeung berkah teh keur saha
seeutik ngaji heula seeutik punten balabe kumaha aya dina lagu anjing gede sekalian aing ngaji punten maden bisi Pak Kades muput gogok mana balabe mama nih muput gogok kapan sih anjing teh haram ceuk saha demi Allah mama ini mah anjing mah eueuh punten dina Quran punten bagong mah mama ini mah moal pernah ngaharamkeun daging bagong tak jambi bawa teh satuju kan punten Bapak Ti aing ibu mau apa MC aing Bapak Ti nah mama mau ngaharamkeun kana daging bagong mama ini mati mimiti jadi santri jadi kiai pikap menit ieu detik ieu teu pernah ngaharamkeun kana daging bagong nah sabab geus diharamkeun ku Gusti Allah jadi aing teu kudu ngaharamkeun deui da kabeh geus nyaho da nu boga hak ngaharamkeun ngahalalkeun mah Gusti mata ibu teu meunang nyarekan ka akil we lamun ngukur kieu atuh urang terangkeun sejarahnya apa yang ieu disarua